أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين والله أعلم بمuradihi utawi wong kang mukmin kabeh teh iku ataibuna kang babalik kabeh maring Allah ya dia tobat upihalan rapakeun ya pada taibuna alal madhinya tasanga lembut taqdiri mubtada'in kalawan nakdirkeun mubtada'u mataibun minasyirki wan nifaqi saking syirik lan al-aiduna turik wal-abiduna kang ibadah kabeh aya al-mukhlisun al-ibadata lillah tegese kang ngamurnikeun kabeh ing ibadah kadue Allah alhamiduna lahu iku kang muji kabeh kadue Allah ala kulli hal ing atas saban-saban as-saihuna tur iku kang puasa kabeh as-saimun tegese kang puasa kabeh ar-raki'una sajidun tur kang raruku kabeh lan kang sujud kabeh yakni ail musallu tegese kang salat kabeh al-amiruna bil ma'ruf teriku kang merintah kabeh kalawan becik wa nahuna 'anil munkar lan kang nyegah kabeh saking kang munkar wal hafizuna li hududillah lan kang ngraksa kabeh kade pirang-pirang batas Allah li ahkam tegese kade pirang-pirang hukum Allah bil amali biha kalawan amal biha kalawan ahkam wa basyiril mu'minin lan ngabungahkeun sira Muhammad ingkang mukmin kabeh bil jannati kalawan surga bil jannati kalawan surga ayat ieu teh aya anu nyaritakeun sambungan ti ayat anu tadi sebab tadi teh innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal quran wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum. Jadi nyaritakeun luhurna derajat perang jeung luhurna derajat jelema anu sedekah dalam rangka li'a'la'i kalimatillah nu bakal dibere surga eta teh jelema-jelema nu kasipatan mukmin nu kasipatan ku ieu nu dicaritakeun
Aya 8 sifat. Tapi cek sawareh deui mah teu aya hubungan itu nyaritakeun unggulna perang jeung unggulna sedekah. Ieu mah ieu we nyaritakeun kahebatan mukminin teh deuk dikukumahakeun ge jadi bae. Mangga bae eta mah sakadar dihubung-hubungkeun jeung tadi keunteuna sami tuh masalah maksudna. Jelema anu bakal dibere surga teh orenganan jelema anu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata singkatna mukmin. Mukminun anu bakal dibere surga ieu anu kasifatan ku 8 sifat geus moal misleuk. Jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah kasifatan ku 8 sifat tu bakal dicaritakeun di dieu geus surga 100%. Ulah can caya jadi ayat tanda-tanda, ayat ciri-ciri jelema ahli surga di dunia kene katempo kadeuleu di dunia kene. Urang kuari jang diri urang mah jang diri urang ye aya 8 ciri lamun aya geus teh surga sakitu bae. Ya Allah ya Rabb. Nomor kahiji at-taibun mukminun anu bakal dibere surga teh mukmin anu babalik ka Gusti Allah dengan kata singkat tobat. Nu daek tobat beneran tobatna tanda bakal menang surga. Hiji ya Allah geus atuh kudu dijelaskeun ku ari tobat anu bakal ditarima ku Gusti Allah teh anu kumpul 4 rupa. Nomor kahiji ihtirakul qalbi inda suduril maksiat. Lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna korupsi misalna. Nah ieu nomor kahiji tobat nu bener teh ya baringsang ate teh panas lamun ngadenge pamalingan ngadenge perkorupsian ku embung-embungna kabeulem hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabeulem ku embung-embungna balik deui lantaran geus tobat asa kabeulem hate teh. Nomor kahiji ji embung bae teu aya boro-boro aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadenge no doang geus capek geus bener teu aya hiji. Nomor kaduana tobat anu bener teh ieu anadam ala fa'liha bima mabok kaduhung migawe maksiat geus kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung. Allah nyesel amat baheula aing keur ngora
pernah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abdi ku korupsi nyesal ku nyesal-nyesalna ceri kaduh baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah gak dicingluh baheula balik kosok aya we sapatu nu diselakun aduh aing kaduh biasa ku hari teh cerik kudaon haji cerik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta Masya Allah kari timbangan dikurangan nu batur dicokot ikaduh jasa ceri lain di dongeng-dongeng ceri kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku kolbu urang aduh anu kagambar tuh urang tibalik ka dia emang teu kagambar kalakuan-kalakuan orang tuh kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh kaduh gambarkeun di jero hati iyalah calon surga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan geus teh dua nomor katuluna al azwal tarkiha fil mustaqbal ngazam moal balik deui ngazam catet moal balik deui aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus moal beres. Nomor kaopat ayakunal hamilahu ala taubat talab ridwanillah babalikna ke Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geulieu pan osok ka hotel bae neangan wetes ku kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain yang ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tah kos itu beleumpeuh ngaranna tah sia kan biasana osok mawa jablay bae ku aing ka jangan Cikupa suka panggil sia eta kos sia mah ku henteu tuh kari teu kumaha tuh pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh keur ieu mah aing pandagang limbah kuku mah ge aing kabeuli ku ari teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tamah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan lain tobat tamah nu kos kitu mah ai sia kieu masuk membuat jablay bae aing pan nyaho beus ieu mah kalerti kidul kok kuari henteu he sia emang teu nyaho emang kunaon bobogan aing na ieu teh daek gudang goblok jadi wao bae teh jadi alif aduh kumaha eta ge lain tobat mah nu kos kitu mah tobat teh daya teu upaya la haula wala quwata illa billah ini macam-macam berarti kan kudu kumaha tuh kieu sia keur ieu mah mau jablay bae kok kuari mah henteu goblok haram tolol teu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ka aing teu hayang aing haram teh hayang nu bade ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh teu hayang haram ya aing jangkum gede urang Mesir teu hayang aing mah geus kitu hayang nu hideung jeung urang negro teu hayang komo ka nu hideung aing mah bukan ada hideung deuk putih deuk geulis deuk teu geulis deuk jangkung deuk pendek geus aing mah haram ben kos kitu mah aing hayang mangge menang ridho Allah aing tobat ka aya eta bener coba bawakeun ke urang dibawakeun ku urang si Sarini kadinya
Ji, ceknya lumayan. Oke, we ya. Masih kena dikit toilan kene bal goblok teman tuh kos gitu. Tobat teh opat karak ata itu. Jelas sama tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun. Ngalahirkeun gaban oh mah tobat wali deui tobat ada jeri wah sakampung nyaut kabeh. Jeri aduh tobat wali deui borosot we kaluar. Geus beres. 3 bulan reuneuh deui. Tah eta ngaranna lain tobat sama kos kitu mah. Aduh. Eta mantep sama ngaranna tobat sambal. Lada heuhah. Giliran we jengkol deui, ngadahar bae. Masyaallah, ulah kitu tobat teh kuduna asli. At-taibun. Malah tobat teh aya 3 rupa hiji tobat fil Islam 2 tobat fil iman 3 tobat fil ihsan. Masya Allah. Geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih. Tobat fil iman urusanana batin urusan akidah. Tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takum tarah ka'annahu yarah. Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar. Naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyadol baheula mah kitu jeuh sepeda leutik kan baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kana geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat kitu. Urang belajar tobat heula abeh bisa geus bisa karak ahli. Masya Allah. Tobatan heula Islam urang. Mun bener-bener hayang meraih surga at-taibun. Tobatan ku urang dina Islam. Zahir. Tobat dina zahir Islam. Urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu. Ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik. Ping anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu. Eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teh kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat. Teh kudu teh batu jeung masing-masing. Teu meunang di deuleu. Jusi awewe na gede make pakaianana tuh kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deuleu dihareup jeung di tukang LTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet. Ya Allah ya Rabbi deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur kadeuleu gunungna aya 2 anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebeulahna kada eta ngaran nang tangan teh kos kitu ngaran tah ulah kos kitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai sanu rek neuleu. Nah, si hade mata, si hade celi,
kada irung, kada lisan, kada leungeun, rugap-ragap, kada lengkah. Zahir. Di samping eta wuduna nu bener, salat nu bener, perzohiran. Ya Allah, ya Rabbi, tobat. Kuari urusan akidah, keyakinan ka Gusti Allah. Derajat manusia tergantung kumaha keyakinan. Didinyalah nguji derajat. Urang boga keyakinan teh Pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun sagala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Naon bae nu kumalandang di alam dunia suku 4 suku 2 bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha. Rizkina ti Gusti Allah. Tergantung kumaha keyakinanana, ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah. Deres aya nu geus boga keyakinanna tinggi aing moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga. Tergantung kumaha pangkatna orang pangkat syariat bersyariat, pangkatna orang bertoriko antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia na gembungeun ieu kana dunia. Ya. Yakinkeun ka Gusti Allah. Ulah ngagantungkeun ka makhluk, ulah ngagantungkeun ka dagang, ulah ngagantungkeun ka jabatan, ulah ngagantungkeun hei sakola sia teu sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dar sia teu boga keyakinan mendingan disoekeun tah sumutna tah tuh aing mah cenah teh ieu lamun teu dagang mah tuh aing ngomong moal dahar beuleunan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar ih teh loba kene geus kana ditu loba kene. Aduh, namun teu pidato mah tuh heseng ke dapur mal ngebul, je tolol. Dalil ongko. Eta keyakinan kayak gitu. Ya Allah, Masya Allah. Itu bukan keyakinan tinggi makan gitu. Mang dagang. Maksudnya iya ti mah bersyariat we, boga anak pamajikan urang di bere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung tak sapret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi dah aya assalamualaikum salam enak aduh dulur kula kunaon tabrakan aju bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah menit nyinjem ka danan menta tah aya di aing ka karak eta bae katarima 10 juta bawa los Gusnya cak pemajikanana teh atau cak anak napa kok dikasih aja ya tuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya gobok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia emang kan sejen potongan sih mah kos kitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahanna moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya tah boga keyakinan ka Allah. Wari urang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga keyakinan teh geuninganan epes me rarasaan teh
ngagantungkeun hirup teh ka pabrik, ngagantungkeun hirup teh ka tani, ngagantungkeun hirup teh ka dagang, padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah. Nah ieu berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek peristian encan segala rupa urusan. Urang teh ada kudak dipeting barang udang poek dekacai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan tah. Lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang, aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan tah jelema. Kos kitu eta kudu ditobatan teh, kos kitu kudu ditobatan. Borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kuntilanak bae teu berani. Tobat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat, hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan tisan garana encan lempeng geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun. Jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti teh tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti, kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti, abdi bisa bentak ieu bentak teh nu Gusti, abdi bisa denge-denge teh nu Gusti, abdi bisa ambekan napas nu Gusti, dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes kita nu Gusti rarasaan teh lempang gitu kene tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cili teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku ieu teh cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang saperna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh ieu teh di aku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi cili abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna Gusti tak ayo geura tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaranna ge keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si Ami harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan
diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek abdi teh ajunya nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun ka jurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti Maha Uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan dosa hampura Gusti mun eta hadeun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman Gusti teh hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik tobat teh datang ka ceurik iraha urang yang cerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang cerik yang cerikan dosa encan urang urang paling ejerik cerik aja ku bisa kurang cerik sedih aku anak kelomaan itu bukan duit makanya ngikeren ini aduh sabrol-brol kudu ka rumah sakit bayar pidana gua nu kitu dijengcerikan goblok benerna nah urang mah cerik teh kitu eta sih kurang aja cerik karung di bawah batur aing mah bagian di bawah ku batur na bae nu nyaho ke bagian untung masih terus bebeja goblok urang mah teu pernah cerik-cerik satu rahat saudara mandi wudu salat Allahu akbar sholli sunat liqadil hajat rakaatin Allahu akbar beres ya Allah Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti dibikeun ka ayeuna tur dibere sehat tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh amal Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat meureunana abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sak kabeh dosa bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi tapi Gusti bakal Maha Hampura tataan ku urang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon ge boloon ade nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng eueuh agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipan segala meureunana teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh atuh sia sok juga lantur goblok keur tobat ulah Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunana duh eta teh anak buah teh teh salaletor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salaletor ka manehanana eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna mah lain eta
emang aya nu sunah nu wajib. Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh. Mentak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh. Naon teh ngaranna? Tilang. Sedangkan abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu. Emang teu kitu-kitulah. Encan lapor-lapor kerjaan nu sejen, encan nu sejen kegiatan-kegiatan. Beuh amis jadi Kapolres rumantak pada harayang ge. Jogok 100 200 300 400 juta mah jadi Kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan. Tah emang kumaha gitu. Nah, iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres. Meureun kumaha jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kos kitu. Nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rabb Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat abdi. Mun teh kudu dibalik-balikeun deui insyaallah abdi dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan nu sasahana ieu mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik. Dia menjadi polisi lain cerik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya? Saya kan masih muda, tenaga masih kuat. Andai kata jadi satpam juga siap lagi saya. Goblok dek iraha eureunna meureun teu budak. Iraha tobatna, sok tobat. Atta ibunda. Masyaallah. Cik ahli usul fikih mata ibuna teh ajama kabeneran mu'arab bil alif wal lam geus yufidul umum. Jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi. Nah ieu teh berartikan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ataibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq. Kok kunaon eta? Tah eta urang teh ngaji teh hese teh kos kitu. Puyeng anu umum kok jadi ditaksis. Nah kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali jelema anu tobat eta adalah al mu'minun anu iman ka Allah ai gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang. Yang teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngahartikeunana aju hese tobatan. Ieu tobat teh emang babari gitu hese. Mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongo kudu tobat. Urang teh geus karolo. Baheula teh hampura nya mana ka pamajikan disebutna mana aya nu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek sia ka dieu nya dewek geus sia tapi indah eta baheula nya dewek teh si mana tapi indah daripada mama papa bari itu jorongos. Ngomong nyebut mama, ngomong nyebut papa, tapi ribut. Baheula mah tilok nyebut ngaran, isin datang ka paeh. Hei, ka dieu heula. Hei, ka dieu sakadeung. Sia heuy ka itu ka itu. Pamajikan atuh heuy, embung aing embung nyebut ngaran. Heuy, ya Allah ya. Eta ku adab-adabna jelema baheula. Nyebut lagi heuy. Heuy ka dieu.
Pamajikan emang enak heuy ye paheuy cek kita mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ka Cirongok teh nya urang kan bakal pararay atuh ieu mah hampuranya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya heeh atuh padahal kakak ge milu neangan eta teh pura-pura sebenarnya mah atuh kongkorong dijual ku kakak nu 20 gram teh pada ku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah pura aja ieu kakak aduh besi ge ka bawa ka akhirat ge mana ge neangan kakak deh ge di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak ja kakak keur bajidor nya bajidor geus ditobatan eta anu 20 gram mah hampura bae nya diridokeun atuh teh naon kak kula mah geus ridho ya saudara tigeri geus nyaho eta ku kakak emang nyaho emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun bener eta ya ceracak dukun teh ieu mah lain sasaha cenah atuh teh mah di Ciduhan je liwat cek teh ditimpah mah komo biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah dukun bisaan mah goblok deui tah saya hampura atuh di hampura kuning geus masalah tah ku lagi hampura deh kak emang naon gitu aduh pada kula sok nyokota duit di kantong kakak lok bebeja kakak hampur paingan aing sering leungit atuh geus geus hampurakeun bae geus geus hampurakeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling ridho birido bae nya kak emang deuk pairah kitu kak bangun geus rada lain deui ieu tak eta teh geus pokona mah nu kakak besi kacokot ku neng teu kudu menta hampura kakak geus hampura geus atuh kitu keneh neng teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaheun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng na tuh bener bae ngomong kitu jadi teu boga cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang sadan keur ieu ngomong mah wari batu ieu nu kakak nu neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nya tuh geus loba-loba dewe teh nya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak ku geus ayeuna mah urang silih hampura ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teh beureunan tinggal saneng kadolengkeun deui bisi baheula kakak saha kadua gaplok kitu ge hampura tuh kata tandana gaya tadi dieu tah naon eta urang campiling ku kakak pita geus ulah loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan asal ngaca sedih ku mamek tesen hari teh kakak hampura geus atuh geus hampurakeun ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna hampura plong ngeunaheun ge bakal ge urusan jeung pemajikan urusan jeung tetangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan itu iman keyakinan kumo datang ka ihsan geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah di hareup imah di kursi dek di handap sarua bae dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngarokok ge teu masalah bari ngarokok bae tengah penting padahal orang keur ibadah kadeulina mah kan urang keur ngarokok padahal keur ibadah
rokok lisong kialat. Ya, di pagahan kukula seperti eta. Sok gerak-gerak. Ata ibu natarobati urang supaya kasalalor ya. Ji deuk kumaha bae eta mah. Malah mah boga junub masalah kos kitu mah. Boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan aju hudang jam 2 acai ya meureun cai eueuh atawa tiris. Nah ini mah ning tapakur bae. Siapa di bejaan goblok bener. Kita mah bari ngarokok. Orenganan keur neangan tanaga deui. Sugan teh mah bener tapakur orenganan. Neangan tanaga. Wah, teu beres ya urusan. Ya Allah, ya Rabbnya. Seperti itu. Sok gerak praktekin. Dan mandi tawan teh oge kieu. Salat dan bagus sholawat, istighfar. Ayo bae kitu-kitu keneh. Urang lamun sering bae kitu engke beda ge. Ke beda. Pasti jasa. Beungit urang berubah, mata urang berubah, pembicaraan berubah, tingkah bakal berubah. Engke batur nu ngaromongan. Isi eta kuari jadi bedanya. Kunaon? Matana cieuhan bae ja. Masya Allah. Iya, saya ngomongna kuari jadi lemes, matana ge sayup, jeung kadirina sinaran jahe. Aya naonnya manehna bisa kos kitunya. Aja loyog kana ibadah, kana berjamaah loyog sorangan, kana mawa. Ya Allah. Komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah, kehadiran Allah. Wah, geus hese nyaritakeun. Ikan hese ge ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah. Eta lamun Allah geus mere, masyaallah. Geus. Teu kudu tahajud, teu kudu maca Quran, teu kudu maca shalawat, ngarasakeun bareng jeung Allah eta. Urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bareng. Urang maca sholawat tapi asa jauh jeung Allah. Urang sholat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa. Ketika geus karasa kehadiran Allah, geus nikmatan maksud sholatnya supaya kehadiran Allah. Maca sholawat, istighfar. Wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa. Luhur tama geus. Luhur teu saha. Lamun Allah geus mere geus kitu. Beda geus rasa. Ngageser karesepna bakal ngageser. Lamun geus boga karasa kos kitu, karesepna ngageser. Karesep kana dunia teu pasti ka akhirat. Karesepna ka makhluk teu pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke me ku Gusti Allah ngageser salat. Jadi sabodohan bakal. Ieu teh tina tobat. Taibun mu'minun anu sejati nu bakal dibere surga mah jelema nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah. Tobat terutama minasyirki wa nifaq, tina syirik jeung nifaq. Kabla ditumatina segala rupa permaksiatan, ditobatan asal ti Allah bakal balik ka Allah. Ketika orang geus bisa tobat babalik ka Allah teh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang
nu berat ge urang asal ti Allah kuari bakal balik ka Allah. Ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka. Naudzubillah min dzalik. Tobat masih diberi kesempatan kurang kuari tobat. Anu mentek tobat anu paling hese mah iklanna nyabutna. Hai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena. Barang kuari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge. Ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi, tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana. Dah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS mah. Ieu menjadi ladang kejahatan berarti. Teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah. Aing teu korupsi teh ya. Ieu teh cilaka. Bakal rangsadan kabehan, moal beres ieu urusanana. Berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh. Aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese. Eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah. Zaman Pak Harto korupsi masih keneh make tanda tangan. Zaman Megawati masih keneh make kursi kuari mah jeung meja-mejana. Wabe korupsi. Ya, lamun ditataan kuari emang batu amal aya korupsi. Murigak bulu orang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara. Janyana anu ngajelas-jelaskeun anak. Urang masa kadar macaan mah dibere henteu nyaho kabar bae. Ayo triliunan. Eta diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae. Eta kapan nu bahayana kan duit rakyat, duit urang kabehan. Engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan. Bupati naik seren cak kurang teh emang kurang duit aing punyana kabeh dikenyot disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo deuk kumaha gitu jak urang ngarasa kapaling kabeh pan dika diberitakeun kan ku malaikat inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek melalui hidung. Nah, duit rakyat diyakeun. Nah, hasil daripada rakyat sekian kemudian disalahgunakan sekian urang kan nyaho. Ganyang. Emang kumaha kitu? Aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti, goblok. Jadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun. Emang cenah bupati korupsi aya nu henteu mantengan moal aya lah. Pan bang aing tegep ngomong kos gitu kunyaho. Pajar mah heuh orang bener. Dah. Di mana orang? Mun kukula dek ditataan nih. Duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge can jelas. Iya mah keur nyaritakeun tobat. Ente dicaritakeun kitu, ulang ngeunah-ngeunah nya. Ulang ngeunah-ngeunah ieu keur carita eta sia ge sarua. Ieu keur nyarita sasaurang mah eta heula kos kitu. Bener. Catetanana aya sabaraha teh? APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real. Teu real. Nya sia real. Nah, teu nyaho keneh bae aing resep yeung jeung nu bodoh kieu ye. Ya eta kan kudu tobatan. Urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot. Eta kan kudu tobatan. Ieu kan endek hayang ka sorga eta ibuna. Deres tamah jabatan anu memang ladangna ladang korupsi. Pi korupsieun pi malingeun jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah
Apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun-teureun tingong ora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu diceli di irung mah geus loba sakitu ge eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di hak ieu kan kudu ditobatan nek kumaha hayang ka sorga mah nu mentek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyeuhil kudu ka neraka nek kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya kari geus dicontohan teh kos kitu teh Masya Allah Gusti Hanas urang kada demes di dunia Hanas bakal ditinggalkeun di dunia tobatan geura nu bentek diusahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia pek bae dagang tapi ulah resep dunia pek bae ceramah tapi ulah resep dunia pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia lantaran ieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema pek bae urang jadi polisi asal ulah resep kana dunia atur negara melalui jabatan polisi priwit tambahan diceuli di irung jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia bakal hebat jadi polisi salah jalan Pak salah jalan ini tidak boleh ini aturan polisi ini nggak boleh kesini ini kan ada garit-garit singa nggak bener nyont teh ngomong lah pokoknya nggak boleh nih kesini nih harusnya kesini ya lain kali jangan ya Pak ini jangan saya nggak perlu uang saya mah cuma ngasih tahu ya jangan sekali-kali sorga ta polisi ta aduh sorga ta polisi Masya Allah wahara aturan di Indonesia harus pakai helm aturannya harus pakai helm manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing yang jelas pakai helm bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm nah jadi harusnya bapak ini saya tangkap tapi Pak ini harus pakai helm punya nggak helmnya nggak punya ntar saya beliin polisi sorga aja saya mah ya polisi nih pakai helm jangan sampai salah aturan udah saya beliin nih Pak berapa duit itu nggak usah pakai dah helm sono dah paling helm Grab jadi polisi di sorgaeun ya Allah ya Rabb hebat itu polisi ya nu naik motor tiluan ditangkap ku polisi ini nggak boleh bertiga pas saya mau ke Cilongok ngapain saya mau ngaji ke sana bohong kamu iya bener Pak saya mau ngaji itu pakai kain saya padahal mah henteu nya nggak bohong bener kamu mau ngaji di Cilongok iya nah kalau bener mau ngaji udah aman lah sorga dah polisi jangan laporan kula teh ditangkap kiai ayo kula bebejan deuk ka dieu bae padahal mah tadi na moal aju nama ka dieu bae bebeja aja sia kumaha ku polisi teh diamankeun ku polisi na ngaranna sahebat amat eta polisi ih atuh sorga teh loba urang lamun endek mah jabatan polisi atuh pake ya polisi lamun polisi deuk sanu ngatur di jalan lamun polisi deuk sanu ngatur untung aya polisi pake ka sorga jabatan polisi TNI lamun TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh mantak wajib gadirikeun TNI jang pengamanan garda nah asal dipakai bener demi bangsa jeung negara iya itu saralah ya sebenarnya aja polisi ya di tentara pek bae asal nu bener sakitu hungkul urang kuari lain negara Islam tetapi kan aya hakim teh make aturan HAM
urang kuari boga masalah. Nah, kuari boga masalah diajukan kan hakim. Selama hakim sanajan lain di negara Islam, akur jeung agama, boleh urang tak ke hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang. Tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat, nagarana negara demokrasi, tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukumna pake. Ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal kitu doang geus aya aturanna dina fikih. Teu hese gasa teu hese. Komo ngadengekeun mah bari hitut los. Babari sebenarnya asal urang nyaho. Asal urangnya, masya Allah. Urang wari urusan tolak. Wari tolak tilu iya. Bain kubro kan menurut agama. Usul wari ke hakim. Ku hakim dijadikan tolak tilu jadi hiji. Tak eta salah hakim. Pula dipakai. Ketika cak hakim tilu berarti bain bain kubro. Pakai bener. Tinggal sanajan cicing di negara demokrasi make aturan-aturan hak asasi manusia tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih yakni syariat pake. Ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake geus bae atuh putusanana tilu jadi hiji balik deui ka kiai Pak Kiai hah ieu tilu kok jadi hiji ye teu bisa ngitung meureun teh mah hakim bejakeun ini tuh satu aku sayang ibu dua aku sayang 3 1 2 3 hakim goblok gitu atuh aing sok resep dia tungtung nama nah iya maksudnya ya tah ulah kaget urang di negara demokrasi geus diatur dina fikih walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai ente jeung aturan fikih sesuai pakai ente sesuai ulah tinggal kitu bae paroid urang urusan paroid terus ke negara cek negara anak angkat menang kan anak angkat mah lain-lain deui anak angkat mah darah batur anak angkat mah anak angkat bae bisa diurus doang tapi kan dikawin mun lawe bisa dikawin kan warisan teu meunang nah kuari dijadikeun ahli waris ku negara teu sesuai ulah dipake kuari anak angkat teh ya henteu dijadikeun anak teu ngawaris kaki sebenarnya mah uhesena babari ngomong mah tuh kan geuna sok datang sok ka hakim sesuai henteu jeung aturan ternyata sesuai pake ternyata teu sesuai ulah laporan deui ka kiai pake aturan kiai ulah sieun-sieun urang kan ieu teh hendak menghadap Allah jadi make aturannya nanti sesuai dengan aturan agama dek nanaonan urang doraka aya kene tanyaeun masalahna aya kene tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teh teu meunang kawin eta kan aturan Yahudi iya kan sunnah diburu-buru kapan kawin teh abeh engke mengurangi maksiat kan gitu aturan agama nama panjang geus tah kuari kan dijieun aturanana terserah urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jakakara kuari bae nah kuari teu akur jeung aturan agama tabrak ku urang masalah tinggal kuari kieu ye iya anak urang umur 17 tahun awewe dek dikawinkeun sedengkeun di negara aturanana kudu 19 tahun atau 20 tahun berarti kakurangan sedengkeun cak agama menang cak negara henteu taruh antara agama jeung negara lakukeun agama engke ka nagarana geus ya dek kawinkeun anak aing tanda tangan ih enggak boleh ya nah kuari jang kalancaran eta urang mere tak eta teh doraka apa henteu tinggal kituna doang nah anu mere jang kalancaran aturan agama jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka nu narima nu doraka atuh pukul makan ditelaah kayak aing ge boga masalah kos kieu coba aing ge bisa menanyakeun ke kumaha ieu masalahna kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan
aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogokna mah jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu keparat geus ngan nu narima nu doraka geus bae urang mah teh doraka nyana nu narima kecuali kunyana ditarima bae mah tadi bilikeun deui tuh masalah tah kos kitu tah loba aturan-aturan kos kitu teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara urang lain negara syariat nagarana negara HAM geus dipaksakeun kumaha nyana bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun engke mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunia adalah Allah nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim kok teu percaya amat sih kana nyieun dunia tinggal gitu bae maka dikutak-katik urusan nafsu urang nah dengan kutak-katik urusan nafsu urang didinyalah letakna kesalahan urang atuh geus bae dunia nangieun Allah diaturna ku Allah make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho lamun dikitukeun kan urang teu kumaha coba sia ngomong coba sia ayo ngomong tolol teu kan kulantaran urang mah ieu teh wayang di negara urang teh ieu teh dikendalikeun kudu kieu urusan Corolla bae ge kuari deui kamari kula ka rumah sakit bae ka ditu ka Siloam hese aturanana kudu didaftar geus didaftar disorot ka karak make stempel di dia make peneng cet jadi make peneng lain sepeda bae di penengan urusan ka rumah sakit bae kuari kos kitu salah kitu mah ketertiban kebagusan meureunana beusi ayat nu terjangkit beusi eta urusan syariat ya tapi kan lamun kuari datang ka Baitullah kosong deuk kumaha moal datang ka kosong mah moal kosong ti manusia malaikat mah tetep moal datang ka kosong geus aya jaminan di dituna ngan kayakinan anu eueuh yakinan anu eueuh tapi kan urusan ada di urusan politik kita kan teu kaluar ti urusan politik ujung-ujungna ulah lamun ngabahas urusan corona kuari bisa teu paham kabeh ternyata horeng ternyata wah geus acak-acak mantap merambah ka unggal negara nah timbul bae suuzon naudzubillah min dzalik horenganan geus teu kudu dibahas sama kos kitu sebab itu ieu mah urusanna urusan waduh kelas lain kelas urang jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujungna mah atuh ieu mah pembunuhan anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah urusan jadi suuzon kan nah makanya kesulitan kuari corona seperti eta timbulna apa ti hewan ti makanan liar apakah memang ieu tina virus bom tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis coronana ku akur iyalah jadi pembahasan timbul kan suuzon dah teu gua deui makana boga HP na ulah bujur bae mabujur bae jeung susu tarololnya asli ya aing mah teu kudu make HP eta mah kos kitu mah masyaallah ya si budak HP datang ka wasiat kudu dibawa ka kuburan teh nyawana naon keur carita nah lantak atuh terus unggal negara dikendalikeun gitu kabelah dituna geus wallahu alam gara ge politik atuh Gusti Allah Pak ngeri urang tobat geus lah urang japaeh mah urang bakal jeung teu nyaho iraha nu jelas mah paeh urang mau iman Islam aju dosa dihampura geus sakitu at-taibun at-taibun al-abidun bener tobat natuh
syukur anu ibadah anu ibadana teh wal mukhlisuna ibadatan lillah anu ibadana teh bener-bener ikhlas ulah aya embel-embel nanaon bener-bener ieu teh salat dititaku Allah atuh wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh bener-bener nunitana Allah menghadap ge ka Allah tanpa aya embel-embel non inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati segala rupa ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tapi kaulah ngadamal kana jin jeung manusia kecuali ari ibadah berarti kan ibadah teh kasa ka aing jeung Allah ti ka Allah lempengkeun gerege naon bae lempeng ka Allah iyalah tanda nu bakal menang surga. 2 katilu alhamiduna wallahu alam.